Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wengi Senin tahun Gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 hari bilangan tahuna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahaya mani ngempur di bumi hurung mancur parangina Kangjeng Nabi jati kapinu ku puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasami ker 4 tahun yuswana dibersihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencana Mikail jenenganana ngasihkeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna Uli dada Kangjeng Nabi gancang dirapatkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dicap ku hotamin Nabi Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun duak sasi kaunggulkeun kagenep taun yusnana ditilar pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Muthalib asmana bersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyangna mulih kabatin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek tegas samana Kangjeng Nabi sering pisan dicandakeun nagarasan sok nyandak bareng dagangan di dinya teh pajeng pisan kacatur di eta negeri loba pandita Yahudi sareng pandita Nasrani nu pangjeng Kangjeng Nabi sadayana sasauran ieu jami moh nyalahan pinabieun akhir zaman torek Injil geus ngiberan sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi ngangkeun panutan karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah babakti di Gunung Hiro miranti ibadahna saban wengi dirinya joka sumpingan Jibril nurunkeun Quran kalawan dawuh pangeran Nabi didamel utusan harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti diutus ku Allah pasti ngembarkeun agama suci anu iman panggeulana Siti Khadijah karuana Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana murang kali nu nonoman anu pangheulana iman Sayyidina Ali pisan kana bisa derek misan
jeung ari jalma belian anu pangheulana iman Sayyid Bilal kaleresan anu jadi tukang adan ari lolobana pisan kana biteh ngamusuhan nganiaya ngajailan teu aya pisan ras-rasan nuju tanggal 7 likur bulan Rajab muka catur runut kaul muka masyhur Kanjeng Nabi teh disaur dipapangku malaikat nyandak buruk muka sebat lempangna teh cara kilat tutunggangan Nabi angkat di Makkah ka Baitul Maqdis telami-lami antawis ku jamin bekatawis kersana Gusti nu wacis di Baitul Maqdis terasna naik tangga saterusna Mi'raj taya kasebatna ka langit Nabi sumpingna 7 langit sadayana sareng arasy pangluhurna di sumpingan sadayana katup surga narakana Kanjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kuduna tepan salat muji ka pangeran sadayana jalmi iman sami gaduh kewajiban salat nu 5 giliran henteu menang dikurangan salat eta minanggana dina agama tihangna jalmi nu luput salatna nyata rubuh agamana kafir Mekah kacaturkeun barang Nabi nyarioskeun Mi'raj lain dimuliakeun anggur padanya serikeun pada hasudna kalakeun tidinya Allah ngarasakeun Kanjeng Nabi dialihkeun ka Madinah disirnakeun para sholat pirang-pirang bumila milu iya milu ngali saabulan tepisan sumorea tambih kamuliaan Nabi di Madinah asal sepi jadi rame kuno ngaji muji kanu maha suci 10 tahun lamina di Madinah jumanangna agama Islam cahayana gumebiar ka mana-mana ari mungguh Kanjeng Nabi nyaahna langkung ti misti ka umatna jalur istri leuwih ti sepuh pribadi welas asih kanu miskin sumawan ka budak yatim pada sebeuh ku paparin kadaharan jeung pisalin akurna ka urang kampung calik satata ngariung tara angkuh jeung adigung sanajan ka urang gunung kanu nandang kasusahan gering jeung kapapatenan ngalayat sarta ngubaran ngajajabkeun ka kuburan manis saur manis budi estu mesti kaning jalmi sajagat mau mendak deui sae rupa jeung parangi ralir bulan purnama halus nalir ka tumbiri wawasirin tumwiduri salira harum wawangi estu kersaning pangeran lain sengit di menyanan karinget padanan dean diparake sesengitan pirang-pirang mujizatna tawis kana biyanana Quran nomor hijina mujizat nu pangmoyana
tangkal nu perang daruna disiram urut agasna adadak loba buahna sarta hirup saterasna domba nu banget kuruna sarta lepet susuna diusap ku panangana ngadadak juu susuna dina hiji waktu suri sahabat kirang cai teras bae Kanjeng Nabi mundur cai anu kari cai ngan sakedek pisan estu kabeh pada heran Nabi nalengkeun panangan dumadak tuluy menceran cai mancer loba pisan kaluar tina panangan sela-sela ramo pisan cukup kerja mareaan ya Allah nu sifat Rahman abdi teh iman ka Tuhan teu aya deui pangeran lain ti Allah nu heman nu ngadama bumi alam kalujeng usina pisan nu wajib diibadahan taya anu nyasanian sareng abdi iman deui ka Muhammad Kanjeng Nabi yen eta utusan Gusti miulang ka jalmi-jalmi musifat kapercantenan wijaksana tur budiman bener wungkul sasauran lain saur kaheureyan hormat urang ka anjeunna dina mangsa jumanengna sareng sabada wafatna estu teu aya bentenna nu Gusti junjunan abdi Sayyid Muhammad Habibi pamunggi salira nampi kanu hina diri abdi abdi umat akhir zaman anu banget panasaran hoyong tepang ngadehesan sejatumu serah badan